Nu dihormat Bapak Ibu Guru sareng rerencangan sadayana nu dipikacinta. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempal dina dieu dina kaayaan sehat. Dina kasempatan ieu abdi bade nyarioskeun perkawis pentingna pendidikan. Pendidikan teh mangrupikeun kunci pikeun ngahontal cita-cita ku rajin diajar. Urang tiasa niatkeun pangaweruh sareng kamampu diri. Ku kituna oge hayu urang langkung giat diajar, disiplin sareng hormat ka guru. Mugia urang sadayana tiasa ngahontal kasuksesan di mangsa nu bakal datang. Hatur nuhun kana panghartosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.